قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u ari anu nomor katujuhna ar-rajazu eta teh bahar rajaz. As-sabi'u ari anu nomor katujuhna ar-rajazu eta teh bahar rajaz. Wa ajza'uhu sarang ari pirang-pirang juzanana eta bahar rajaz. Mustaf'ilun eta teh wazan mustaf'ilun sita marratin kalawan genep pirang-pirang balikan. Namun juzanana eta bahar rajaz teh mustaf'ilun genep balikan. Terus tadi naikana terusnya mustaf'ilun wa a'ariduhu sarang ari pirang-pirang arudna eta bahar rajaz teh arba'atun cenah eta teh aya 4 arudna aya 4 tingali dina takdiranana aya arud naon we arud tam teh hiji tanya, terus 2 arud majzus soheh, terus arud masyturoh, terus arud manhuka. 4 berarti leres berarti. Wa adrubuhu sarang ari pirang-pirang dorobna eta bahar rajaz teh khamsatun sebenarnya eta teh aya 5 dorobna aya 5 terus teh hiji dorob tam, 2 dorob maqtu, 3 dorob majzus soheh, 4 wahiyad dorbu nya anu arud masyturoh teh ya meureunnya. Oke, orang tinggalin ke masyturoh teh kumaha. Terus kalima arud manhuka wahiyad dorbu. Nah, jiga kumaha eta teh. Oh, disebut manhukah teh ngabuang 2/3 betna cenah. Oke lah, ke bakal dijelaskeun. Nya berarti nya 5 nya kayak eta. Terus al ula ari anu nomor kahiji ari anu mimiti tamatun. Al ula ari arud anu mimiti tamatun eta teh arud anu tam. Jadi arudna arud tam ya. Walaha sarang eta tetep pikeun itu ula pikeun arud anu tamah teh ya. Dorbani ari aya 2 dorob. Anu arudna tam aya 2 dorobnya aya arud. Aya dorob tam aya dorob maktu nya tadina takdirana nama tingali aya. Al awalu ari anu nomor kahijina teh mithluha eta pantarna itu tamah berarti sami. Berarti arud tam dorobna oge tam deui gitu. Wa baituhu sarang ari betna eta arud tamah dorob tam darun lisalma eta lapad darun lisalma. Berarti meureun kieu wazanna mah lagamna orang anu lagam mama nya lagam mama. Pal teh. Eta nu sok alfiah eta nu alfiah.
Mustaf'ilun 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 nah, gitunya ku apa teh lah sana mama lamun ngawas alfiah teh sok kitu lagamna teh ini kudu lestarikan orang teh ngarah apal baheula nya lamun nuju ngawas alfiah ku Kang Haji sami ya abi kitu lagam mustaf'ilun 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 nah gitu kudunya kudu apal teh wabah itu sareng ari betna teh darun lisal ma'id sulai majarotun kofron turo ayatuha misla zabur misla zubur misla zabur kita bahar rojaz bahar alfiah itu rojaz anu sok biasa orang ngadom alfiah teh itu bahar rojaz alfiah teh bahar rojaz qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki gitu tanu kahiji mah arudna tam dorobna oge tam tama berarti si arud jeung si dorobna teh henteu dikukumaha gitu sampurna gitu. Arudna sampurna dorobna oge sampurna hiji tah terus atsani ari anu nomor kaduana ari dorob anu kaduana maqtuun cenah eta teh anu di maqtu nah kumaha harita maqtu ngali dina eta mah di koto dina mustaf'ilun di koto jadi kumaha harita koto teh koto teh nyaeta naon had bisakin watad majmu wa iskani maqoblah tapi mustaf'ilun sebenarnya mustaf'ilun dibuang naon had bisakin watad majmu teh naon ilun lam sabab khofif aro terus eta ala watad majmuin nya ala tah berarti ilun nya ieu tah watad majmu teh ilun tah dibuang harap anu sukunna gitu mun teh teh wahad pu sakin watad majmu nya disuku naon ngabuang harap anu sukunna berarti naonna nunna jadi mustaf'ilu terus wa iskanu maqoblahu tadi sukunkeun berarti lamna jadi mustaf'il jadi kieu meureun wajanna teh mustaf'ilun 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 mustaf'il gitu nya gitu wa baituhu sareng ari betna betna eta anu arudna tam dorobna maktu al qalbu min hamustari hun salimun wal qalbu min nijahidun majhudun nah gitu eta kadua tah teruskeun we atsaniyatu ari arud anu nomor kadua masana teh majzu'atun eta teh anu dibuang sajuzanana sohihatun tur anu sohe di baju sohe berarti dibuang sajuzanana kitu nya mustaf'ilun 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 tah dibuang mustaf'ilunna teh kitu meureunnya gitu wador buha sarang ari dorobna eta tsaniyah tegas nama anu majzu'ah sohihah teh
mithluha eta pantarna itu saniyah atau eta pantarna itu majzu'ah shahihah. Berarti sami dorobna oge di majzu' shahih. Jadi buang sami mustafilun mustafilun mustafilun. Tadi buang sajuzanana jadi mustafilun mustafilun. Tadi takror we gitu kana teh. Berarti kieu meureun mustafilun mustafilun mustafilun. Tah tama ditakror berarti itu teh. Mustafilun 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 gitu. Wa baituhu sareng ari betna teh qad haja qol bimanzilun bimanzilun min ummi amrin mukfirun rin mukfirun gitu. Jadi ditakror gitu. Oh saeta terus asali satunya asali satu ari arud anu nomor katiluna teh masturatun sana eta teh anu di masturo wahya dorbu wahya jeung ari itu masturo teh adorbu eta teh dorobna masturoh teh nu disebut masturoh teh annahu hadpu minal bet nisfu tapa ilihi gitu. Ngabuang satengah betna gitu disebut masturoh teh dibuang naon satengah betna gitu. Wahya jeung ari anu dibuang na teh meureunnya anu di masturoh na teh adorbu eta teh dorobna gitu. Berarti lamun genap kali tah berarti jadi kur sabaraha kali jadi kur 3 gitu. Nya kitu eta mah entos beres tah langsung sakitu di masturoh teh dikumaha dibuang satengah tapailna setengah wajan-wajanna setengah tapail betna gitu dibuang gitu. Jadi kieu meureun mustafilun 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 gitu nya sedih takror meureun mustafilun 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 gitu. Mahajaah zanan wasyaj wan qad syaja mahajaah zanan wasyaj wan qad syaja. Jadi takror kana teh kitu. Tah eta mah anu di arudna arud mastura wahyad dorbu. Arudna teh di mastura dibuang satengah betanan satengah bet gitu. Anu dibuang ternyata dorobna sana kitu di masturohna teh. Teruskeun. Naon? Arabi'atu meureunnya. Ari arud anu nomor kaopat nama manhukatun eta teh anu di manhukah. Nah, di manhukah mah di kumaha? Tadi na tengahna aya. Yakni mahdzufan sulusa baitiha dibuang sapertilu 2/3 2/3 lamun tina genep jadi dibuang opat sabaraha tah 2/3 genep dikali 2/3 gitu 12 bagi 3 sabaraha? 4. Nah, berarti 2/3 nya bener. 4 kan ya? 4 kan? Berarti 2/3 eta teh sulusa sanes 1/3 berarti. Ari 1/3 nama meureun nya 1/3 tina genep sabaraha? 2 nya. Genep bagi 3 2. Aya mah nu dibuangna opat tapi teh kur 2 tah tingali dina takdiranana. Jadi mustafilun. Eta teh di manhukah nya tah dibuang 2/3 betna gitu. Ari 2/3 tina bet. Naon tina wajan-wajan baharoja anu genep teh berarti dibuang opat. 2/3 tina genep teh nyata opat. Dibuang opat tah berarti kur tinggal 2 deui gitu.
Jadi kieu meurengkeun teh mustafilun. Nah, takror ta eta. Terus ditakror di mustafilun. Nah, aya sing iranananya nu model gitu cenah. Aya sing iranana ukur dua wajan unggul cenahnya aya nu di gitu. Contohna teh naon? Eta teh senanya naon dawuhan nya sawarehna syair gitu. Ya laitani fiha jadza baitusan ari betna teh ya laitani fiha jadza ya laitani fiha jadza awet pisannya. Awet teh mah mere sing teh kur sakitu eta teh bahar rojaj anu arudna teh di manhuka dibuang tah berarti dorobna dibuang terus nyokot di sawajan tina arud begitu nya. Oh gitulah. Beres tahnya. Eta bahar naon? Bahar terus keun ayeuna at-taminu. Oh ya tereh tamatnya. At-taminu ari anu nomor ka teu dibaca heula. Baca heula benernya. Baca heula atuh. Tok baca heula atuh. Santrieun lagamna, santrieun wajana, santriat anu ditimangna. Maujunna. Ini santriat heula. Kahiji anu arudna tam dorobna tam. Kumaha? Hayo timang. Mustafilun ma'in sulai. Mustafilun majaratun. Mustafilun mustafilun ayatuha. Mustafilun misla zubur. Mustafilun ya tebal ari saha sok atuh abi yeuna wajan maujuna darun lisal. Mustafilun ma'id sulai. Mustafilun majaratun. Mustafilun qafran tura. Mustafilun ayatuha. Mustafilun mitla zabur. Mustafilun itu saya ingat. Terus kedua arudna tam dorobna maktu. Al-qalbu min. Mustafilun hamustari. Mustafilun hun salimun. Mustafilun wal qalbu min. Mustafilun nijahidun. Mustafilun majhudun. Mustafil majhudun. Katilu arudna maju asoiha dorobna maju soheh. Qad hajakol. Mustafilun bimanzilun. Mustafilun min ummi am. Mustafilun rin mukfirun. Mustafilun gitu. Kaopat arudna masyturah wahya dorbu. Mahajaah. Mustafilun zanan wasyaj.
wan qad syaja mahaja'ah zanan wa syaj wan qad syaja bata kalima arudna di manhu kawah ya dorbu ya laitani fiha jada ya laitani fiha jada ngerti nanti tuh komat ayun dabu ya banyak ayun dabu ayolah ya Allah marhamati os paruman kita ya orang duakeun ya tong